Iya, tempatnya madu di mana? Masjid, musola, tempat pengajian, majelis taklim segala. Etalah tempatnya madu. Di sumber madu mah adalah di pondok pesantren. Kerdijian odeng guguruna eta teh. Kerdijian odeng melalui Al-Qur'an, melalui kitab, melalui kalamullah dan berbagai jakabe sarajan kitab ge sumber dadina kalam Allah. Iyalah nu hese ge nu etana. Gitulah sing hade dulur, ulah sok macam-macam urang ngamusuhan kana boga madu. Ulah ngamusuhan urang ka para habaib, ka para kiai-kiai, ka para ulama-ulama, ka santri-santri. Ieu teh jelema-jelema nu baroga madu bakal dibrik kusa ku Allah, ku odengna Allah melalui naon? Dicabut ketenangan hatena, dicabut keberkahan rizkina nu aya puyang bejeng rungsing, dicabut keberkahan hirupna satungtungnya na can depak katana liat hartina can mentah hampura terus beku Allah dibrik ku di ala barokahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun sami-sami urang sanggakeun puja sinarang puji ka Rabbul Izzati anu maha suci, nu parantos maparinan mangpirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang nikmat Islam. Ku ayana nikmat tersebut urang tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat nu insyaallah pinuh ku rahmat dan maghfirah ti Gusti Allah. Shalawat miwah salam mugia selalu tercurahkeun ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'inat tabi'in la yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat tur ditedda doana pisan kasadayana para alimil ulama, para asatiz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para guru-guru ahli lembur, ahli tempat tetiasa disebutkan hiji-hijina insyaallah tengurangan rasa hormat kaula bil khusus pisan ka abi di dieu. Urang doakeun guru-guru urang, abi urang dipaparinan sehat walafiat jasmani sareng rohanina, dipaparinan panjang umur tur barokah. Hilap deui ka aparatur desa, mudah jeung jajarana mudah-mudahan selalu amanah nyekel pemerintahanna. Bina mas babinsa mudah-mudahan selalu amanah manehna ngamankeun urang. Kumna para hadirin, para muta'allimin wal muta'allimat, mudah-mudahan urang kabehan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hilap deui ka kori internasional, seluruh kori-kori anu geus tampil, bil khusus ka CS kula kori anu ti payun anu tadi nembe pisan ngalantunkeun ayat suci nu kula menyebutna kori kompresor. Nu mantak disebut kori kompresor lantaran awak gendut gede tapi suara kencang. Urang kula bagi awak saking geus eunap ngomong, ari manehna awak gendut tapi suara kencang. Mun hayang nyaho tadi eureun heula dielai geus angin manehna. Garak mana bisa narik. Doakeun manehna walaupun memang ti Serambi Mekah Aceh ayeuna cicing di daerah Pasar Kemis Rajeg, manehna mukim di dinya, nyen imah di dinya. Alhamdulillah keur belajar nyen kokobongan deletikan. Insyaallah tubusin kaur silaturahmi ka ditu, deuk ngaji ka ditu, mangga insyaallah bakal akur jeung manehna. Suara
lain suarana lain awakna di mamana ge sarua bae di dieu atuh komo berkah pisan. Para jamaah rahimakumullah, tanu sering dicaritakeun bae gambaran-gambaran sakumaha tadi abi dina muqaddimahna wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran teh jadi ubar dalam sakabeh penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, jaka bege sumber dina Al-Qur'an. Jadikan Quran supaya sampai ngajadikan madu, sakumaha okos odeng ngahasilkan madu. Padahal loba jenis nusarua tapi hasil nu berbeda. Lamun nyaritakeun tilu binatang bae anu sarua jeung odeng, aya bangbara, aya engang apa panting urang dinyebutna. Aya anu sok nyeureut teh nyeruan. Nyeruan. Lamun urang Tangerang nyebutna papanting atau engang. Nu nyeureut. Eta kan tilu jenis anu akur. Sama-sama ngabogaan jangjang. Sapantar bahkan. Di antara nu tilu cekula. Nu pangkasepan bangbara. Disebut hideung lain pan manehna. Disebut biru ge lain. Jadi nggak black opal teh ya. Lamun kasorot mata poe teh kadile biruna, tapi lamun teu kasorot kata pernah hideung. Ya Allah ya Rabbi, eta di mobil lamun warna nakos kitu mahal, di motor di kendaraan warna kitu mahal. Aya dua teh aya lembayungan. Tapi lamun dibeungeut jelema mah jore geuneut berarti. Jore. Tetep lamun nganjang tiluan asana awewe bogohna ka bangbara. Kasep manehna bisa nyalin rupa ka tempona. Gagah suarana atuh harieum sakitu mah ngan tetep bae teu ngahasilkeun madu. Nu aya ngadon disumpahan kudu boga imah kasok beak di bolongan ku manehna bangbara Bapak. Ya Allah ya Rabbi, papan beak, awi beak, mau lapar mangahiyeng yang besok kumbah kostong keret. Ya Allah ya Rabbi, sarua tadi nyiruan atawa engang papanting nyeureut doang nu aya teu ngahasilkeun madu. Nu ngahasilkeun madu mah tawon we odeng. Padahal sapantar eta. Padahal akur, padahal sajinis. Tapi kok ngahasilkeunna beda. Kos urang ayeuna urang jeung Abuya Cidahu sajenis teu. Sajenis. Urang ke jeung Mama Sanja sajenis. Urang jeung Abah Ucu Caringin sajenis. Urang jeung ulama-ulama urang jeung Mama Wirga Pertelon sajenis. Jeung Buya Arsyad Bojong Menteng sajenis urang. Sajenis dina pada alhamdulillah di mana jenis manusiana sifat basyariahna anjeunna manusia urang jelema. Kangarasan akur di dina kaimanan urang iman ka Allah anjeunna ge atuh komo leuwih-leuwih. Bahkan sholatna akur jeung urang lohorna opat, asarna opat, isya opat, maghrib 3, subuh 2. Akur kabeh, Ramadana akur, niat Ramadana akur, tarawehna akur, kabeh pagawean akur, maca Qur'ana atau sarua sugan manehna mah atuh Qur'ana beda henteu akur bae. Akur bae atuh ti alif lam mim ti Al-Baqarah sampai An-Nas atau sabalikna. Akur kabeh maca Qur'ana akur nanaon akur kabeh pagawean teh akur dina kaimanan akur dina kaislaman akur nganu ngabedakeun kok manehna boga madu urang henteu, kok manehna boga madu urang henteu. Padahal di mana ciri maduna? Ciduhna laku. Buya loba anu marentah cai. Guru-guru urang nu ti payun loba anu marentah cai ciduhna laku. Hari urang eta pelet surat Yusuf geus dibaca ku urang. Falamma ra'ainahu akbarna wa qata'na aydihunna. Sampai itu qala Yusufu li abi ya batini ra'aitu hadas. Kau kabeli Sarwiti binti Jahid sajidin heuy. Di Quran aya Sarwiti Jahidan gitu. Waduh diwirid saminggu pakai pelet tetep bae pasti we checklist hiji keneh bae. Gorengan teu boga paketan teh budak.
rangkas sebiak saton menyan rangkas. Waduh bagi jengjang jawakan segala ya Allah ya Rabbi ya sarwitir mun gerhes panghudangkeun mun hudang pang mun geus udang pang tangtungkeun mustang tumpang dempangkeun maka welas makasih ampun deuk naon ngaganggu jelema hes teh udangkeun bae tetep bae teu majur geus babudah urang mah teu ngahasilkeun madu. Ya Allah ya Rabbi nu hese ge nyieun maduna nu hese ge jelema nyieun kerawangan kos imah tawon kos imah odeng loba anu bisa. Urang Purwakarta jaragona wetan mah Cirebon jaragona di kulonnya geus loba anu paling ternyeun kerawangan nu begitu luar biasa tetap bae teu ngahasilkeun madu. Nu hese ge nyieun maduna sekedar nu maca kitab nu pinter maca kitab ceuyah lain loba deui loba mah kahitung keneh ku jari ceuyah ngayapak. Sekedar jelema ambalayah guys sekedar jelema pinter ngomong loba ceuyah jelema nu palinter ngaji loba ceuyah geus ambalayah tambah ngayapak mun cek urang Tangerang mah geus. Ya Allah ya Rabbi nu jelema nu paraseh maca Quran ambalayah ceuyah jasa ngan nu hese ge ngahasilkeun maduna. Ya Allah nu bisa ngageser saeutik ngomong teh jadi syifa jadi ubar nu tadina beuki zina ngageser jadi beuki ibadah ketika dinasehatan ku nu boga madu atau ketika dibacakeun ayat-ayat ku nu boga madu teh nu tadina beuki zina ngageser jadi ibadah nu tadina beuki maksiat ngageser jadi beuki taat eta lah nu ngageser etana nu hese sekedar babacaan sekedar surahan loba nu cara ragu nu palalinter ambalaya Banten mah geus daerahna santri mah geus. Ya Allah ya Rabbi nganu ngahasilkeun madu nu hese sugan abong kitu buya mah anu mantak ciduhna laku jampena manjur sugan mana mah subuhna 4 rakaat henteu akur bae jeung urang haja-haja mahara monggo atuh sugan kitu Qur'anna beda jeung urang manehna mah henteu akur bae sugan zikirna beda akur bae malam-malam mun urang mun baheula sok silaturahmi di cara sari ka buya kos asa teu dijampean naon dia ka dieu minta doana naon dia jauh-jauh minta doa ka dia geus ka ditu dia indit dia aing didoakeun tah teh main diusir bae tapi kok mantos gini urang manjur. Ya Allah ya Rabbi istimewa jasa ulakeun buyana komo amun nyaritakeun kaluhur-kaluhurna. Ya Allah ya Rabbi ya urang mah ya urang lamun haja-haja dagang uduk dagang aqua di kuburan-kuburan umum urang deuk sanu meuli tengah peuting coba dagangna ulah tengah peuting geus rada kaberangan besa eutik dagangna sanu meuli lamun lain kuntilanak sih di tengah kuburan dagangna tapi otak urang polo urang teu beak pikir jelema nu dagang aqua tuh di Cikadueun ambala laku jelema nu dagang aqua tuh di Cidahu laku naon ngaranna di Banten laku dicaringin laku. Ya Allah ya Rabbi padahal hitunganna di tengah kuburan eta di Banten ku lamun jarak ka Banten atau lempang ka makam nama jauh deui bae urang ngalengkahan kuburan-kuburan ahli dinya tapi tetap bae nu dagang sawo laku nu naon laku kunaon kamaduan ku Syekh Maulana Hasanuddin urang Cikadueun kamaduan ku Syekh Mansuruddin urang caringin kamaduan ku Syekh Asnawi urang Merak kamaduan ku Syekh Jamaluddin nu begitu ari istimewa jasa bisa horengan mah jelema nu geus boga madu macak guru jelema nu geus boga madu mah ulahkeun hirupna geus maot lagi bisa merecatueun kanu hirup tuh buktina sabaraha juta mungkin miliar mungkin triliun urang Banten nu dibere catueun ku Sultan Hasanuddin urang Pandeglang nu dibere catueun ku Syekh Mansur urang Tangerang lagi kapasapaatan sarua bae jaka kami ge osok ngayakeun jarah pan keliling Banten urang Tangerang komo deuk munggahan komo bulan Muharram kieu mah tungtung Muharram komo deuk mulut mah sagala pan nyewa beus tukang beus di catuan tadi dibere duit deusieun bensin laku Pertamina lewat tol laku Jasa Marga teu karasa urang. Ya Allah kunaon nu mantak boga madu nu mantak Sultan Hasan boga madu ya lantaran nuturkeun Al-Qur'an. Setiap jelema maca Al-Qur'an yunawiru binurillah bakal kasenter ku cahaya Allah lantaran Al-Qur'an teh kalam Allah
ketika orang maca hadis atau maca salawat yunawiru binuril nabi bakal kasenter ku cahaya kangjeng nabi. Ketika orang maca kitab naon benu dibaca dek sapinah tandek riyadah yunawiru binuril muallif bakal kasenter ku cahaya muallif nu ngarang eta kitab. Iyalah jelema nu nuturkeun Al-Qur'an bakal kasenter ku cahaya eta. Allah teh boga sifat Rahman, Allah teh boga sifat Rahim, Allah teh boga sifat Kudus, boga sifat salam dan berbagainya. Maka bakal disenterkeun sifat salamna Allah ka jalma-jalma anu nyalakel Al-Qur'an. Bakal disenterkeun sifat kudusna Allah, bakal disenterkeun sifat nya eta adalah Rahman Rahimna Allah ka jalma anu nyalakel Al-Qur'anul Karim. Ka jalma anu nuturkeun Al-Qur'an, maka iyalah bakal welasan, bakal asian, bakal salam, bakal salamet. Gusti anu agung sakumaha bisa nyalametkeun sasaha. Kos madu syifaan min kullida, madu teh pan syifaan min kullida, jadi ubar dalam sakabeh penyakit. Jelema nu panas dalam nginum madu asli cager. Orok we orok, lamun lahiran pan osok di maduan. Abeh teh gampang. Maaf ngomong, nudol kena lemah be ngampleh bae. Asal nginum madu asli be hudang deui bae. Wow, atuh komo eta komo campur jeung bonteng mah. Ya Allah ya Rabbi, bantrak lain balalagaan sifaan min kulida. Gitulah jelema nu geus boga madu kasenter ku cahaya Allah bakalna jadi sifaan min kulida. Deuleu pan jelema datang ka kiai teh masyarakat beda-beda. Anu hayang laku taneuh datang ka kiai, hayang nyalon lurah, nyalon dewan datang ka kiai. Hayang naon be komo kadang nu nyalon taneuh mah kiai wayahna doakeun imah fokuskeun ka kula kiai imah kami keur butuh supaya taneuh kula geura laku insyaallah kiai geus laku mah aya lah jeung kiai karak motor-motor sekupi mah oh kiai ngadegul-degul ngadoa unggal penting ngamugul-ngepul gilar mah geus laku datang-datang acan boro-boro sekupi sesekupian lagi eueuh kadang-kadang jelema kitu oh masalah geus heulanan padahal maaf ngomong dididik di mana jelema nu dek operasi, jelema nu gering datang ke kiai, didoaan ku kiai. Ya Allah ya Rabbi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan sungguh dengan keikhlasan manehna, wa Allah diijabah. Cager jelema nu teh operasi teu jadi operasi, padahal dek pelebah mana kiai jadi dokterna. Jamaah ngomong sama meh jadi kiai ge santri heula. Naon tuh pagawean santri lamun nya kelokat sih ngaliwat. Jeung pagawean nyekel kitab. Ngaliwat kitab. Paling ge sesana nongkrong di jalan ngalalaga rangda lamun santri nganggur teh mah oknum teh mah atuh nah untuk pagawean kos gitu teh tapi kok datang ka imah jadi dokter jelema nu leungit motor beda datang ka kiai Waalaikumsalam enak ya leungit motor kiai di mana dia anu jo ka dia naon deuk pinjem duit bae jeung ngadepean deui solol teh ieu mah dek minta doana bae kiai beh atuh beh balik deui lamun teh geus ganti ya inum kusianya sabar bae nya kepret-kepret teu kana tempat sia urut neundeun motor nanya mudah-mudahan bae ku Allah dibalikeun mudang paribasa beberapa waktu alhamdulillah balik deui eta kunaon kiai ngaradak jadi detektif pan pagawean polisi neangan motor leungit mah tapi kekuatan doa bamadu ade Waalaikumsalam kunaon saya aduh kiai ieu kula umur geus 40 tahun terus can kawin-kawin kiai ajo jeung menek minta doana be sugana teu boga jodohna deukeut ka jodoh tungguannya eta mah kiai lain mau aqua deui mawa ember anjing naon ieu kiai ember mandi saja jores saya teu kawin-kawin saja bau tah jampean bae tah ya Allah Rabbi meunang sabulan 2 bulan paribahasana aya warisna. Nah yang sendiri pada Assalamualaikum salam bus ceri beri basak naon ya doh kiai dulur kurang geus teu wala kaya ngisingkih di dinya udah lamun cak dokter masa truk terus ieu mah minta doana be atuh kula nu ngurusan dibere sabar nu anu geuring dibere sabar bari cageuran ya inumkeun ku sianya ka nu setrukna sasana atuh oles-oleskeun ka awak nu setrukna ngadoa be ka Allah mudah-mudahan ku Allah diijabahnya. Yes, menang saminggu balik di kumaha insyaallah kiai nujuhna paeh meureun heuh mantos di mah dibacai kiai jadi cekek teh kula aja belu lah siang macam kitu alhamdulillah kiai tos sakinten coba berbagai jelema nu begitu luar biasa bahkan jelema
anu reuneuh bede kelahiran datang ka kiai. Waalaikumsalam, enan ieu. Aduh kiai waena tulungan kula kunaon? Ieu salah pamajikan kula aing ngaheujeun mati poe Senin tapi sampai poe Jumat yang borogojol. Apa menang geus lega asna beak dicabakan be ku bidan. Apa aya sagede kopi kiai mah kunaon cenah ngakur kopi aing tolong. Ya Allah ya Rabbi. Donan ieu mah atuh geus bae. Emang kunaon kitu? Ketubana keluar tira kudu disesar. Atuh geus bae sesar. Biayana pan sesar mah teu biaya leutik kiai kula mah jelema susah sapira tani. Ya minta doa ada sing usul langsar ya. Inumkeun ku sia nya. Ya bacakeun doa ya Allah ya Rabbi terus bacakeun ayat Al-Qur'an teh pan ayat tah. Terus bacakeun inumkeun ku sia nya. Terus oles-oleskeun sasana ka beuteung ya. Menang beberapa waktu borogojo lahir normal eta kunaon kiai ngaradak jadi bidan. Maicah. Heuy, pagawean ngalahirkeun pagawean maicah. Pagawean bidan tapi kunaon kakuatan doa maksudna. Eta teh kan ciri bamadu ngaran. Syifaan min kulli da. Wa nazzilu Allah nurunkeun Al-Qur'an kejeung syifaan jadi ubar kabeh. Jelema nu poekeun dina hukum aya Al-Qur'an jadi caang melalui Kangjeng Nabi. Dijaga ku Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ku Allah dijaga melalui saha? Abi guru urang di dieu. Melalui saha? Santri nu daek ngaraji. Jelema nu daek ngaraji Al-Qur'an, jelema nu daek marondok. Sarua bae keur nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun keur ngajaga Al-Qur'an. Dijaga terus ku Allah ila yaumil kiamah. Moal ruksak Taurat ngaranna doang bahasa, Zabur ngaranna doang bahasa, Injil ngaranna doang bahasa. Mana ku ni manuskrip nu aslina bahkan kabeh termaktub disimpen kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Dijaga ku Allah ilah mukjizat tu panggedena diturunkeun ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga ku Allah melalui saha? Anak-anak urang yang meureun dulur hampura petot-petot ge urang apal kuluh mah bener teh. Palak binas mah urang apal. Anak urang andai kata anu maca kuluh salah pan urang bisa dibenerkeun termasuk lahafizun. Ngajaga. Jelema nu ngajaga Al-Qur'an bakal yudawiru binurillah kasenter ku cahaya Allah. Jelema nu nuturkeun hukum Al-Qur'an cak Allah, cak Al-Qur'an ieu teh haram, ieu teh halal, ieu teh jaiz, ieu teh makruh, ieu teh atuh kredit teh haram, ieu teh anu dituturkeun kurang Al-Qur'an yunawiru binurillah bakal kasenter ku cahaya Allah. Sakumaha Allah nyageurkeun ka sakabeh makhlukna, ngahirupkeun ngamaotkeun ka sakabeh makhlukna, kitulah bakal kasenter ku cahaya cag nyageurkeun anak Allah bakal dibikeun ka jelema nu nyekel Al-Qur'an. Beda iyalah ciri jelema nu boga madu, nu hese ge nu boga madu, nu hese ge nu nyieun maduna. Ya Allah ya Rabbi, ternyata setelah diteliti kok kunaon imah ieu teu ngahasilkeun madu. Oh ternyata horengan mah atuh bang bara madaharna atuh tadi teh ya ngabolongan bae imah batur kaso beh atuh papanting atau tadi teh nyeruan sarua bae kos kitu daharna teu puguh sompral ngomongna tapi odeng mah sadalah hirupna di sisi got sompral ngomongna tapi can pernah ngakan nu ngambang-ngambang, can pernah ngadahar anu hina-hina, can pernah ngadahar nu najis-najis. Anu di daharna adalah anu saripati-saripati, kembang-kembang anu bararagus, anu manfaat-manfaat jeung manehna anu mantak ngahasilkeun madu. Oh ternyata horengan lamun hayang boga madu teh lain sekedar macana doang, lain sekedar bisa na doang, tapi milihanan anu hese. Ya Allah ya Rabbi, pantes dongeng kakak pernah mondok Jadasari, pantes buya santer ge madu luar biasa, nu istimewa lantaran dipilihan bahkan nu kahakan nama paling sababaraha anu sesana mah dibelikeun kabeh ka huut. Ya Allah ari urang mah pan urang mah sakumaha kos laleur anu barang haram dileboh ku urang, barang makruh mah komo asa halal bae, barang mubah mah komo asa wajib bae. Urang mah dilepok bae naon bae dihakan atuh sakumaha kos laleur mah pantai garing ge di lockdown keneh bae kumanehna dihakan keneh bae ka kejo nu hajat beukieun, ka papais nu hajat beukieun,
karena on bagian mantak jelema lamun sakabeh bae duit anu haram di dahar berarti eta asana rajana laler meureun. Ya Allah ya Rabbi, ieu nu hese ge mantak munasabah urang mah teu boga madu ge lantaran urang makos laler. Padahal laler ngabogaan jangjang sajinis sarua bae, bedana ukuran doang leutik jeung gede akur bae. Da jelema ge anu gede nu leutik sarua bae. Sajinis tidak pada sifat hayawanatna, tidak pada sifat hayawaniyahna. Laler atau tonggeret sarua gandengna doang ngek bae. Asa kumaha lamun can dahar mah geus seubeuh be beuteung cicing tonggeret sakumaha kos ibu-ibu urang Banten, kos urang Tangerang teh dibere duit mah hayu pe ngarecak be ngomong bae ngek kos tonggeret terus bere duit be cicing tam sirara siraru pasir jasa ya Allah ya Rabbi. Kesuh masalah keselanan mendingan ge bener-bener cak abah sepuh baheula sok kana sehat pun sepuh di Cilongok boga pamajikan membandingan nu carewet kunaon kitu bah engke sia moal geunah hees engke dapan sia dek gawe engke beusin sia ngedul mah panamun boga pamajikan care moal ngedul sia indit bae oge nya anggap we geus ngadekeun radio Noblen hiji apa mun dua ilalagane malalagana apa jangan pamajikan nusuk dampal suku narada jebragnya. Emang kunaon gitu bah beusin sia boga sawah naon pandeg ngomong Maluku ngeunaheun be turunkeun be pamajikan sia. Amo teh kira-kira mah jeung kebo batur. Lalagana jeung nyeun galengan ngeunaheun. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, syifaan min kulli da hese jasa nyiptakeun eta kula ge sarua bae. Hese jasa tinggal urang introspeksi diri, tinggal urang nanya ka awak urang teh golongan bang bara apa golongan nyiruan apa golongan odeng. Apakah orang nyeureut doang anu aya? Ya Allah ya Rabbi, syifaan min kulli da, jadi ubar kabeh ge. Jelema nu geus jadi ubar mah naon bae ngomong kumaha bae ngeunah bahkan bisa ngageser akhlak jelema. Syifaan min kulli da. Ya Allah lain sekedar doana bae, nasehatna ge ngajadikeun doa nu batur tina bangkawara jadi daek ibadah. Syifaan min kulli da. Ieu nu sulit ge nu hese. Sekedar jelema nu pinter ngomong mah ceuyah loba jasa. Ya Allah ya Rabbi, kula ge asana golongan nyiruan golongan papanting kanu aya nyeureut dewa. Urang mah ya Allah ya Rabbi, pan urang mah nu aya ge eta pasal curhat bae. Urang mah ye maaf ngomong. Ustad be ustad tadina gaul nu tadina beuki ibadah, beuki ngaji, mantos gaul jeung urang jadi coplok kopeah. Ustad paribahasana maaf ngomong nu talina beuki ibadah beuki ngaji gara-gara gaul jeung urang jadi calotan jadi tim sukses partai pondok tah ustad. Ya Allah ustad paribahasa laju make calana beuki ka dieu ka ditu eta teh pan urang mah model papanting ieu merumbal kambal kamarang nu aya ngadon nyeureut doang donana akur jeung dulur akur jeung papada gara-gara gaul jeung urang jadi dordar jeung dulur dordar jeung papada bahkan dordar dina rumah tangga urang mah modelna kos kitu ieu meureun. Ya Allah ya Rabbi, ieula eueuh deui di mana tempat nyieun madu, eueuh deui di pondok pesantren tempat nyieun madu, eueuh deui cacak-cacak di pondok pesantren ge careuhna aya bae oknum tah mah komo lain-lain di pesantren tah mah. Ya Allah ya Rabbi, ieu tempat nyieun madu di mana? Masjid, musola, tempat pengajian, majelis taklim segala. Etalah tempat nyieun madu. Eueuh deui sumber madu mah adalah di pondok pesantren. Keur dijieun odeng ku guruna eta teh. Keur dijieun odeng melalui Al-Qur'an, melalui kitab, melalui kalamullah dan berbagainya. Jak kabeh sarajan kitab ge sumber dadina kalam Allah. Iyalah nu hese ge nu etana. Ya Allah ternyata setelah diteliti horengan gaulna beda, cara daharna nu berbeda, munasabah yuk urang ge kula ge sarua bae lamun hayang boga madu mah horeng kudu pilihan cara dahar jeung gaulna supaya bakal ngahasilkeun madu ngan ieu istimewa. Odeng dibere ku Allah kaistimewaan daya ciumna instingna nu kuat di mana bae aya makanan nu manfaat jeung manehna kanyahoan ku manehna. Jeung odeng tilok ngaganggu ngan tapi saeutik be diganggu kandangna dibrik ku manehna mah wayu be satungtung can depak mah urang ka taneuh liam satungtung can depak mah ka sawah atawa ka cai terus be diudag ku manehna. Gitulah sing hade dulur
ulah sok macam-macam orang ngamusuhan kanu boga madu, ulah ngamusuhan orang kapara habaib, kapara kiai-kiai, kapara ulama-ulama, ka santri-santri. Ieu teh jelema-jelema nu baroga madu bakal dibrik kusaha ku Allah, ku odengna Allah melalui naon, dicabut ketenangan hatena, dicabut keberkahan rizkina nu aya puyang bejeng rungsing, dicabut keberkahan hirupna satungtungnya na can depak katana lihat harkina can mentah hampura terus beku Allah dibrik ku di ala barokahna, dicabut keberkahan hirupna sing hade ilah sakumaha kos odeng terus pe di udang tuntung can depak mah urang hayu bae kumanehna di udag-udag. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, Al-Quran adalah sumber ilmu segala nak nu urang geus maklum. Tahir kula mah boga dongeng bae saeutik. Aya di Turki jelema ahli Quran, hafal maca tadarus Quran. Sehingga sampai ngakolot kena kumbung pegat ngomong ke anakna cak bahasa orang meceng, abah yang jasa boga Quran nu gede jaya abah dedelan geus kurang pati kadeuleu ngan ku embung-embungna pegat kana Al-Quran, ku cinta-cintana kana Al-Quran, ku mahabbahna kana Al-Quran, embung bae pegat sasapoena tidak maca Al-Quran. Atuh bah kudu nyieun heula nulis tulis babarengan jeung bapana nulis Quran ja baheula maca cetakan kan. Baheula mah nulis Al-Quran dimulai Al-Baqarah sampai surat An-Nas beres gede Qur'anna. Baca kumanehna terus unggal poe. Dina hiji waktu menjelang sekarat ngomong. Ka anakna wasiat, "Ceng, mun abah pae wayahna ieu. Al-Quran hijikeun jeung abah. Abah embung pegat jeung Al-Quran inang nulis ya. Nang biasa dibaca sugan bae jadi saksi walaupun memang secara hukum fikih mah ulah ieu. Ngan ieu mah lain nyaritakeun etana. Keur nyaritakeun kamonesan jelema ahli Al-Quran, nu cinta terhadap Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, ayeuna maot dimakamkeun dihijikeun. Singkat cerita menang beberapa tahun, lila anak daging terus makin dewasa, makin rada kolot, ngalaksanakan haji lah ke kota Mekah, terus kemudian ke Madinah zarah kakang jeung Nabi. Setelah di Madinah, setelah jarah kakang jeung Nabi, manehna deuk meuli kitab, datang ke toko kitab. Kaget di toko kitab eta aya Al-Quran percis Al-Quran bapana. Nanya tak ka tukang toko kitab teh, ayat Al-Quran kula menang nempon teh boleh diteleut terus dibuka percis tulisan bapana, dibuka cieu mah Quran bapai mana di dieu. Nanya mamang nang di mana ieu? Kula menang di tukang ngagali kubur. Ngagali kubur mana? Anu dibake urang Madinah, kan jelema anu mawat di urang Madinah nu mawat bakal dimakamkeun di Bake, kan di pemakaman Baqiil Gharqad. Tukang gali kubur cek mana anu maut ahli Madinah dek dikuburkeun digali, pas digali ngagali makam ternyata ngagali makam batur. Didinya teh aya mayit beleger jasa utuh keur nangkep penyekel Quran kieu. Geus bae dicokot Qur'ana ditutup dijual ka kula Qur'ana. Tangat keneh henteu kuburan kula teu nyaho jangan nu tangat mah nu ngagalina nyaho teh kan tukang galina nyaho tah mah di mana aya kula nyaho anter kula anter terus dianter. Ternyata setelah dianter datang ke tukang kuburan ke anu tukang gali, mamang tanget teh ka Quran ieu atuh tanget nang manggihan kula di makam Bake tanget keneh teh makam kula tanget anter kula ka dinya. Pas dianter panggalikeun kula hayang nyaho, pas digali bapak na aya di dinya. Ya Allah ya Rabbi, langsunglah ayah hatib suara tanpa rupa, bahasa mucak bahasa urang mah sahabat jelema nu ahli Quran anu cinta kana Al-Quran banget cintana bebeneran ikhlas cintana kana Al-Quran bakal didekeutkeun jeung Kangjeng Nabi. Lain sekadar di akhirat bae bahkan di dunia lagi bakal didekeutkeun jeung Kangjeng Nabi. Bukti bapak maneh di kuburan Turki pindah horengan ka Bake.
Ya Allah ya Rabbi, coba kayak urang maca Quran sapeting laju terus paeh coba isukan ya pindah tante coba kali coba ya Allah lebih hartikan nyaritakan kamonesan Al-Quran nu isum gitu istimewa lain bantrak-bantrak lain lalagaan untung jasalah jelema nu cinta terhadap Al-Quran bakal dari jeung Kangjeng Nabi kajeun urang dibayah ge kajeun urang di Malingping ge kajeun urang di ujung kulon ge insya Allah secara ruhani mah deket jeung Kangjeng Nabi kajeun di dunia orang jauh ge mudah-mudahan di akhirat orang dideketkeun jeung Kangjeng hiji terakhir nu kadua nah aya hiji sahabat Kangjeng ahli maca Quran penting ba'da salat isya memeh sare kaburuan imah di hareupeun teras imah maca Quran mainna boga kuda paranti perang maca Quran pas ayat surat Al-Baqarah ngamimitian bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi terus meujeut pertengahan maca kuda gandeng ngajerehem pan gandeng isin kata tangga bisa ngaganggu kaget mana pan kuda ngajerehem sih eureun mana maca Quran nya manehna eureun maca Quran kuda eureun ngajerehem di deuleu kumaha ya kuda beuseun aya nu nyocok doang beuseun kacocok orai pabeuseun dipariksa jantung kuda naon cacager ieu mah teruskeun deui maca Quran alif lam mim ngajerehem deui ji eureun deui maca Quran eureun deui ngajerehem sampai 3 kali gitu bae wah urusan cek bae aya ribut jeung tatangga doang isinnya tutup bae Quran besan sare bae salat subuh berjamaah jeung Kangjeng bebeja ka Kangjeng kajadian terpenting kos kitu kula maca Quran budak ieu bae cak Kangjeng Nabi senyum bae bare ngomong kieu cak Kangjeng lamun ku anjeun diteruskeun deui 10 menit deui bae atawa 15 menit deui kebeulna setengah jam bae cak Kangjeng Nabi diteruskeun maca Quran bakal turun kabeh malaikat ka imah anjeun kunaon kitu eta budak ngajarehem lain ngajarehem naon ieu teh karena takjub nempo malaikat nyaangan imah anjeun deuk tarurun ka imah anjeun karena setiap Quran dibaca malaikat tarurun bakal dibarengan jeung bari mawa rahmat Allah tarurun eta teh nyaangan begitu luar biasa pantesan keur penting imah teh ngadadak caang cak mana buruan ngadadak caang ulama tengah ngeuy lamun anjeun nempo ka luhur keur penting puluhan ribu malaikat bahkan teka hitung nyaangan imah anjeun iyalah mudah-mudahan orang ku khatmil Quran orang ku kumpulan di dia mudah-mudahan malaikat ngarahmat Allah ngarahmatan melalui malaikat-malaikat Allah beunina penting ieu malaikat tarurun ngadoakeun ka urang kabehan urang dikucuran rahmat magfirah ti Gusti Allah para jamaah rahimakumullah muta'allimin yu muliakeun awak urang ku Al-Qur'an nya jadikeun awak urang mulia ku Al-Qur'an sakumaha Kangjeng Nabi mulia melalui wahyu Allah mawa Al-Quran deuleu tuh dina Maulidul Barzanji urang dinasehatan ku Maulidul Barzanji kitab Maulidul Barzanji aslina adalah wa fi riwayatin ngaranna Iqdul Jawahir Iqdu teh kalung jawahir teh permata ieu teh kalung teh ibarat turun-tuyan turunan Kangjeng Nabi artina eyang-eyangna Kangjeng Nabi permata ibarat Kangjeng Nabina maaf ngomong sanajan urang boga benang kaput tina emas maaf ngomong ya tapi lamun dibungkus ku tasbih tina plastik murah ta mahal murah tapi sanajan urang boga benang kaput bari tepok lamun dibungkus na ku emas ku pinten atau ku kaoka mahal ta murah mahal gila urang dinasehatan dina Barzanji teh hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan li ismihi tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi Allah ngajaga karena ngamuliakeun Kangjeng Nabi ngajaga sa abahul amjada saunan li ismi ngajaga eyang-eyangna ngajaga aki-akina Kangjeng Nabi dijaga tina naon tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu dijaga tina sifat zina dijaga tina sifat maksiat sadalah hirupna di zaman jahiliyah tapi can pernah migawe pagawean jahiliyah dimulai saha min adamin wa ila abihi wa ummihi dimulai Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sampai Siti Aminah wa Sayyid Abdullah ku Allah dijaga ku mulyana Kangjeng Nabi iyalah jelema nu nuturkeun syariat Kangjeng Nabi jelema nu nuturkeun parentahan Kangjeng Nabi sakumaha Al-Qur'an sakumaha Kangjeng Nabi teh wada'iyan ilallah wa sirajan munira di Al-Qur'an dicaritakeun Kangjeng Nabi teh ngajak ka Allah nurut kana ajakan Kangjeng Nabi wa sirajan munira bakal ka senter urang kabeh sirajan munira ku cacaangna eta
ku cacaangna nurut ka Kangjeng Nabi, insya Allah bakal jadi mulia. Dulur-dulur urang kolot urang bakal jadi mulia ku urang. Maaf ngomong, kula boga guru di Cianjur, bapakna cek dongeng Panayagan Dalang. Nyaho Panayagan Dalang? Atuh tukang bahan gedang teh naon tah? Eta ti pagawean maksiat lah ya. Pagawean maksiat. Maaf ngomong, tapi anakna dipondokeun alhamdulillah sampai di Pulung Minantu, di Alam Minantu ku Buya Saifuddin Cianjur. Jarak jagolah menyeuna pesantren Diatul Alfiyah. Sarua baru kana kadukawa. Bahkan jadi mufti Cianjur saat harita. Begitu luar biasa. Kula pribadi muridna. Umumna jeung santri-santri lain lamun ngahadiahan ila hadrati Mama Oki Ngajmuddin bin Abah Haji bin Abah Sarbini, tah Panayagan Dalang ka bawah. Panayagan Dalang ka bawah. Kunaon ka bawah? Kabungkus ku anak namun mulia. Yu dulur muta'allimin wal muta'allimat, dulur kula santri, dulur kula santriat maupun santri alalaki, yuk muliakeun kolot urang ku Al-Qur'an, muliakeun kolot urang ku akhlak-akhlak urang, muliakeun guru urang ku akhlak urang. Bungkus supaya jaga urang kaditu bakalna urang kajeun geus urang mah kadong benang kaput. Bari tepok di urang mah sugan anak urang dipondokeun jadi mulia kena ku anak napan ku incu urang dihadiahan. Abah misalnya Abi Jaed bin Fulan urang pan kabonceng kabawa kabungkus urang ku mulyana akhlak-akhlak urang nya. Para jamaah rahimakumullah, antara yang geus penting lain wancing ngaji mah nya wanci dahar wanci es kula ge balik jauh pandai ka Tangerang sekedar ieu mah kula maka dieu ge lain naon idul surur hayang di aku murid ku guru-guru di dieu terutama ku abi di dieu kula hayang di aku na eta alok ku bibi mamang di dieu hayang di aku dulur ku pamuda di dieu teh aya naon leuwih-leuwih tuh hayang di aku salaki ku cawe dia di dieu namun udah haek ya ieu mah kelalagaanana ieu mah para jamaah rahimakumullah ieu urang doakeun guru urang nu di dieu khususna umumna di luar-luarna mudah-mudahan selalu diberi sehat panjang umur, diberi barokah, sehat walafiat jasmani senarang rohanina, diberi jembar ilmu, jembar rizki dan berbagainya. Urang ge santri nu khotmil Quran, nu pengeluaran mudah-mudahan jeung anu can keluarga dimanfaatkeun ilmuna fid dunya wal akhirah. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampura kula lahir batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.